Kumaha tinggal itu? Tamun kia mah katingali ganteng na. Bangus lemui. Yah, abang dengan jemput lah si Totonya. Tapi sampai mehna ima bisinya bisi terbalik deui ka dieu. Mane kawin di jeung batur heg. Jadi jana pirang heg kumaha mane we lah eta mah padule teh teuing. Abang angkat lah nya. Nya. Naon cenah itu awak teh make ngadeg-deg kieu cenah. Kajeun aing mah demi anak mah. Nah, kebenaran kosong euy. Bapak. Bapak. Tok. Bapak. Bapak. Shh, kading, kadieu. Hayu keluar dulu. Woi, tahanan kabur. Jangan ditembak. Suruh siapa kamu nembak? Nah, itu ada anak kecil di gigirannya. Kamu ini gimana cenah? Hampura dan teka aja kelepasan jurik dia mah. Kenaon, Pak? Tuh capek, Bapak mau istirahat lah. Oh, nya tuh. Apa nah, Toto make di dia, Pak. Nyiapan sekolah, ku Bapak dijemput. Oh, nya tuh. Rima tengiringnya, Pak. Pak. Iya, Pak. Tah, kumaha lamun geus kitu? Anak batura jadi bapaan. Sok enak atur-atur supaya itu jadi trauma eta budak. Bapak. Nya ayeuna sakedap di bapak kadinya. Bapak. Tuh bapak kadi tuh. Bapak. Naon bapak-bapaan pan aya bapak mah di dieu. Nah, soal bapak kitu, pan di bor up genggerongna jadi rada pulen. Geus aya matung sedinya bapak aya di dieu. Kema urang sekolah, urang uwi jeung bapak ayeuna. Nya tos tong sedih. Nya Pak.